Mana apal tuh tukang servis HP nu di pertigaan? Anu ngaranna jeung tukang baso. Heeh, eta. Apal. Pangmawakeun HP urang ka ditujug. Bejakeun we nu urang kitu, isukan dicokot ku urang. Apaleun kitu ka Mangton? Apaleun, bejakeun we di tas si Toni. Ya, Oh, siap atuh. Mangton, ieu HP teh dang beres. hah, geus beres deui geuningan menit teh. Mangton, keur teu loba serviseuneun, mata langsung dipigawe. Mata kieu teh kurang ditungguan heula we. Can dibayar atuh. Geus Mangton, bieu kurang di talangan heula. Oh, sabarahaeun? 1 jutaan Mangton. Anjir mahal-mahal teuing. Nu balik teh sabarahaeun? 1 juta. Nu bener. 800 ketang Mangton. Nu bener. 600 ketang Mangton. Nu bener. 400 Mangton. Nu bener sabaraha? 200 ketang. Sabaraha? 50.000. Sabaraha? Bae cenah ka Mangton mah teu kudu mayar, sanadangan suku leupas soketna hungkul. Ari maneh kalakuan teh meuni kamalinaan teuing. Can jadi nanaon ge maneh mah korupsi teh geus kacida. Nyaburu jalana we atuh Mangton, da capek. Nya mikir we atuh 1 juta sia teh minta buruh atawa minta warisan. Lain minta warisan Mangton, harta gono gini.